Bil, Sandil. Udang sia Sandil. Salah sia. Gerak tobat sia Sandil. Kedeung deui nyawa sia bakal dicabut. Sia bakal paeh poe ieu. Sisa umur sia tinggal 10 jam deui. Segeralah bertobat Sandil. Malaikat pencabut nyawa geus memantau sia di ditu tuh. Ai. Kamana tuh jelema tadi? Kok sih? Waduh. Seriusan dia aing bakal paeh poe ieu. Kumaha ieu nya aing? Aduh. Mang Sandil kunaon ngalamun? Jo. Hampurannya Jo. Bisi aing boga dosa ka sia. Aing minta dihampurannya ku sia. Mang Sandil kunaon sih aneh amat? Tiba-tiba minta hampura kieu ka Benjo. Kieu Jo. Tadi pan aing keur hees di ditu. Terus aing hudang. Tiba-tiba aing jelema di hareupeun aing. Maehna ngomong kieu ka aing. Aing kita geura tobat. Kedeung di nyawa aing bakal dicabut. Aing bakal paeh poe ieu Jo. Umur aing tinggal 10 jam deui cenah. Astagfirullahaladzim. Anu bener, Mang. Oh Jo. Saha ge jelema anu ngomong kitu na ka Mang Sandil? Teu nyaho. Jelmana make pakaian hideung kabeh, terus ngomong lagi bari nukangan aing. Ih, serem amat ge. Pokona hampura mamangnya Jo. Bisi mamang loba dosa ka sia. Oh, Mang. Ku Benjo geus dihampura. Jo. Hampurannya Jo. Kunaon eta budak? Careureuk kitu. Sandil, Benjo. Asaria kunaon careureuk? Teu boga kaisin. Ih, geus kolot ge. Bek. Hampurannya Bek, saya buka salah ka sia. Aing minta hampurannya Bek. Asa kunaon di Sandil? Tiba-tiba minta hampura ka aing. Mang Sandil tareh maot ke Subek. Tereh maot. Oh. Cenah Mang Sandil udang hees, aya jelema di hareupeun Mang Sandil. Ju jelemana ngomong ke Mang Sandil, kita geura tobat. Soalna Mang Sandil poe ieu neuk maot ke Subek. Umur Mang Sandil tinggal 10 jam deui ke Subek. Nu bener dia. Oh Bek. Eta nu ngomongna pakaianna serba hideung kabeh, terus sirahna ditutupan pakai cubluk. Serem amat, Dil. Berarti kudu geura tobat aya kitu mah sia, Dil. Ampurannya Jo. Met, serangan bahas ya? Oh, Mang. Ngopi ge, Met. Liur amat ya dikerisuk. Can manggi-manggi kopi. Oh, Mang, urang yang ngopi. Meuli ge. Dikeun duitna urang belikeun. Puguh aing teh boga duit. Make duit sia lah. Ngaranna urang bawa duit mah geus ngopi beureun di dieu tadi. Aduh, aing mah. Hanggus lah, aing mah kana si Desi. Ngutang kopi aing mah. Aya ge, Mang, urang ngopi di warung Teh Desi. Enggak semula hilu lah. Dasar main ngutang kopi. Mau sia deui, ribet lah. Mang, gitu, Mang. Met. Mang, si Sandil karunya Saha bek? Si Sandil. Sanu nanya jangan tok peu. Ih, medan teu jelas Pinekeun emang nage si beuteun nama. Dek ngopi tadi di warung Teh Desi. Aya ngilu ulahun kumaha. Parah amat. Oh, para jasa. Tapi Met, karunya si Sandil. Karunya naon sih si Sandil? Si Sandil hudang ngees cenah Met, aya jelema di hareupeunna. Jelemana make papakean hideung kabeh, terus sirahna make cubluk. Jelemana ngomong kieu ka si Sandil. Si Sandil tita geura tobat, umurna tinggal 10 jam deui cenah Met. Poe ieu nyawa manehna
bakal dicabut. Lu bener Subek, lu sekarang cerita. Bener, Met. Orang si Sandil jeung si Benjo kerja reurik tuh di mana? Saya kerto ngalagain kan. Ento, Met, serius sih mah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, abdi mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa abdi ya Allah. Ampuni dosa Benjo segala ya Allah. Ulah dosa Mang Sandil doang nu diampuni. Masa ada yang gitu jadi nggak doa? Nebak memang piling. Ja Benjo mah nyaho lamun Mang Sandil moal mantak ngadoakeun Benjo. Oh sih. Ya Allah, ampuni dosa abdi ya Allah. Abdi tobat ya Allah. Itu juga sarua lah Mang. Dulu tobat. Des, jangan kopi aing Des. Aing tisuk can ngopi. Asal retak bae sih aing can ngopi mah. Lebay sih ya. Serius Des. Geura ih, jangan kopi heula aing. Tapi na aing ngahutang heula ho. Kita sih ya ngahutang. Ho Des, aing na keur teu boga duit aing mah. Ih, ampun aing mah boga kabogoh kudu boga ka isin. Ngopi di warung kabogoh sih kudu ngahutang. Kumaha ge Des? Aing na keur teu boga duit mah. Haus ge lah, nu kopi naon? Biasa kopi hideung. Pulang ngopi hideung bae atuh dasar mah kulit geus hideung cek ieu ge ilu hideung deui. Atuh moal lah Desi. Lagian aing mah hideung ge pan. Hideung ge manis kos kecap. Lain kos kecap, hideungna kos beum dangdeur sia mah hideung tutung. Ih, sama Desi buka bina-bina ngomong teh ya. Aduh mah. Ampun aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sia kunaon Sandil? Sia gering tah? Entok kok. Aneh amat ge sia, tumben-tumbenan pake anak ieu. Terus datang ka dieu ngucap assalamualaikum segala, teu biasana teh ya. Aing geus tobat, Des. Tobat. Oh, urang tadi ge nek minta hampura ka Mang Didin. Kasih ya, Des. Hampuranya Mang Didin bisi urang boga salah. Hodil. Des, hampuranya bisi yang boga salah anu disengaja ataupun teu disengaja kasih ya. Hampuranya, Des. Oh, Dil dihampura ku aing ge. Nuhunnya, Des. Sandil, kalunyak amat sih sia. Kunaon, Mang? Kan urang cuma minta hampura kasih Desi. Minta hampura sih minta hampura, tapi ulah pakai nyium leungeun aing segala. Nyaho teu ngahargaan jasa sia ka aing. Hampura ge tadi mah hilap. Hilap sia. Tapi emang sia kunaon kok tiba-tiba tobat terus minta hampura segala ka kami? Kieu, Des. Aing udah ngees. Terus aya jelema teh naon dihareupeun aing dia pakeana hideung kabeh. Terus eta jelema ngomong kieu ka aing. Segera tobat Sandil. Kedeung dia masih bakal dicabut. Nyawa sia tinggal 10 jam deui cenah. Ngeri amat Dil aing mah. Waduh, Dil, kudu geura-geura tobat sih gitu mah, Dil. Oh, Mang. Sia mah, tapi termasukna beruntung, Dil. Lek tereh paeh, aing ngabejaan heula ka sia, kena geura tobat. Sabar Dil nya, ulah sedih. Aing ngerti kok kena perasaan sia. Dil, kok malah ngebedasan sih cirikna? Emang aing salah kitu dina ucapan kami. Asup naon ge cirikna ngabedasan kitu? Lapar. Lapar. Oh, Mang. Des. Aing minta wapar nabati, Des. Aing lapar. Oge. Iya jeung sia. I mere kan lagi ngahutangan. Oh, Dil mere aing mah. Jadi ge mere mah aing lapar, Des. Cendar. Minta deui sia mah. Oh, Mang, hiji mamal seubeuh. Kalau geus ge ieu ku aing dibere hiji deui. Nuhun atuh, Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing geus dibere mah mabur pan. Aneh jasa. Kajeun lah, karunya he kasih Sandil. Oh sinya. Hangus ge Des. Gerajinkeun kopi heula aing. Ti tadi aing hayang ngopi. Kedeung ge? Ulah kebal-kebal nya. Oh, mah. Bah, Dil. Mantap amat sih akan lapar. Oh, Met. Dil,
Cek subek, saya tere pae ho. Oh. Ampuran ya, Met. Bisa yang boga salah kasih ya. Oh, Dil, dihampurakeun ku aing Dil. Met, udah dicokot nih waper aing. Aing minta Dil aing hayang. Seueuh pugu ngakan waper hiji mah. Ih, Bagi-bagi Dil, jeung turuan mah. Ulah subuh sorangan sia. Nuk pae ongkoh tapi pelit. Kudu bakal beramal Dil, nuk hidup kene sia. kabeh, Met. Pet. Karunya batur, sieun waperna. Nah, si sia geus ikhlaseun salin lage. Fadil jeung aing. Ih, Met. Tuh, ho cenah. Awas lah, babur aing mah. Parah sama Met. Aing keur sedih malah waper aing dicokot, Pan. Ih, pelit Sadil waper doang ge. Sia si Met. Naon meureun? Waper batur main cokot bae. Ganeng sia lah. Met. Aing hayang ge, Met. Ya tahan, jangan saya kena waper. Rasaan, Met. Ngeunah meureun. Wah, bacot sia lah. Met. Mentah hitik bae aing. Oh, gedong. Duh, si hayang mah ribut bae nya, udah gegel. Ya, Bunga amat aing gila. ada yang lah. Bating, torek. Ya, sia, tadi sasaran. Kita bikin jadi sandil. Ayo bontot saya hayang. Nah. Karunya be, Met, batur. Langsung cager leueur sirah deui. Aing geus kopian mah aing des. Abe, kan ngopi teman. Keur ngising. Atuh geus puguh aing keur ngopi, pake nanya segala deui. Basa basi be, Mang. Mang, teh. Manggih Mang Sadeung ento. Tadi mah jom atas di dieu, jom mabur. Mabur ka mana ke teh? Teu nyaho aing ge. Ih, kemana sih Mas Andilnya? Yo, teangan omang sia, ulah kena sosoranganan bae. Bisi pae teu nyahoan naon, juga digumung laleur. Oh, Jo, kan memang sia cenah tereh maot, geura teangan. Ayo ge teangan yuk. Ih, mau aing mah Jo, aing mah keur ngopi. Grabeakeun ge kopina, dia ku benjo dibantuan ngabeakeun. Naon sih? Pelit. Heh. Hayu Din, teangan si Sandil karunya ih. Bisi mau di jalanan naon? Hege, aing sia ngajakan mah. Oh, Mau saya yuk. Ayo. Mang saya. Aing ngopi heula deh, yo. Yo, si aya hayang mah. Tah, biakeun sia. Hege, geraan he. nggu sayu geraan. Dong. Ih, ku kebel. Kebol, geus geraan. Ih, teuneun. Dil, sia di dia horeng. Dil, sia kunaon? Tanya kau ngerepe bae. Sia masih kena marah tah. Gara-gara waper dicakot hiji ku aing. Lain, Met. Terus sia kunaon ngerepe bae? Aing sieun, Met. Aing sieun pae. Aing can siap dikubur, Met. Antak serem meureun di jero kuburan madak. Sabarnya Dil. Aing ge sebenarnya mah teu ikhlas lamun sia paeh. Nu kumaha ge sabotoran aing. Aing mantap kalita jasa di lamun sia seumah. Aing ge berat ngiklaskeunna lamun siang geus eueuh. Aing resep keneh ulin jeung sia Dil. Aing resep boga babaturan ko sia. Bakal karasa jasa Dil. Kalengitana lamun geus eueuh. Biasa orang beurang puting bebarengan bae. Berarti Saria sayang kok ka aing. Oh Dil, kan urang mah babaturan. Susah bareng-bareng, senang masing-masing. Susah seneng bareng-bareng meureun Memet. Oh eta maksud aing back. Dak, lamun emang bener Saria sayang ka aing, doakeun atunya supaya aing mautna dalam keadaan husnul khotimah. Oh Dil, amin. Pasti kami ngadokeun sia kok Dil. Makana kami ka dieu ge. Sebenarnya kami hanya sia pas mautna. Nuk naon, Met? Saya ngeplok aing keur sakaratul maut tah. Lain ih. Aing sieun mautna sia entong ngucap 2 kalimat syahadat Dil. Oh nya, Met. Oke, kau ngucapkeun 2 kalimat syahadat tenang be. Oh bener, Met. Emang sia nyaho Met ngucap 2 kalimat syahadat kumaha? Atau ge nya subek jang ge Islam.
Kabibina amat tuh nyaka 2 kalimat syahadat. Di sini be, soalnya saya mah lain kos Islam, sholat tilok, ngaji tilok. Ganing saya sobek. Emang na aing ngaji kudu bebeja kasih aja sholat. Entom meureun. Oh sih, tapi aing tilok manggi sia be ke masjid. Aing mah sholat di Mekah, makanan tuh pagi siage. Mesdak ulah ribut. Aing nitip pesan terakhir ya ke Saria. Pesan naon, Dil? Engke lamun aing geus maot di jero kuburana bere lampu pilipnya. Kok aneh sama Sandil? Aing sih hendak lamun jero kuburana poek mah. Sandil, anu bisa jadi jero kuburan si Caang mah cuman amal ibadah orang doang. Nyaho, sama pesan terakhirnya konyol. Cieun mah subek. Aneh beknya. Parah, geus ngaco ngomongna. Mana benjo ieu mamang sia. Tenyaho mang. Apa balik itu nya ka imah? Bisa jadi, Jo. Haye ge tangkeun heula yuk ka imah. Bisina eta Mang Sandil keur dahar di imah. Soalna eta Mang Sandil can dahar, pasti lapareun. Mau laparun Jo si Sandil mah. Orang si Berena Bati 2 bungkus ku si Desi. Oh kitu. Oh, Mang Sandil para amat dibere nabati ku Teh Desi meuni teh inget ka Benjo. Pelit jasa he Mang Sandil. Teh, Benjo ge hayang atuh nabati. Sia, Piraku Mang Sandil mah dibere nabati, ai Benjo henteu ulah pilih kasih atuh teh. aing kasih Sandil mah karunya Benjo, jamaihna teh maot. Emang lamun ka Benjo mah teu karunya kitu. Henteu lah. Parah he. Sia mun hang dibere nabati ku aing, sia kudu kasih Sandil. Mun sia geus tereh maot mah mantak dibere ku aing nabati, saplastik mantak dibere ku aing. Benernya. Pokona lamun engke Benjo tereh maot, Benjo hendak minta nabati kata Desi. Kudu ditepati tah omongan Teh Desi. Mang Didin jadi saksina oke? Kalau calang imah jelema din he. ngaran lagi jelema idiot si Benjo mah. Mang Didin. Saya nang si Sandil bae yuk. Geus dah. Yuk. Teh Desi, kudu janji ih. Desi. Dil, lamun sia maot, ke si Benjo di imah jeung Sadil. Teu nyaho aing ge. Teu tega aing. Sebenarnya mah anu nyin aing berat nyaeta si Benjo. Lamun aing eueuh, mah mah tak sorangan bae meureun di imah. Sia sayang jasa tadi lu kasih Benjo. Atuh sayang lah, kajian rada tolol ge ta budak. Aing sayang jasa ka manehna mah. Tapi si Benjo kosian teu Dil. Bisina sia maot, orang si Benjo mah hareuneun lain sedih. Oh sinya. Aing kitu nyaho eta kumaha si Benjo. Sebenarnya main sayang teh nya ka aing. Kudu dites heula, Dil, sebelum saya maot. Dites kumaha met. Sia lamun aya si Benjo pura-pura paeh heula, Dil. Kayak dinya katempo si Benjo kosumah ka sia. Lamun si Benjo curik berarti si Benjo bener-bener hoku jasa ka sia. Namun ternyata si Benjo teu ceurik kumaha met. Atuh berarti si Benjo henteu hokeun ka sia. Oh nya. Si Benjo tuh geran sia gara-gara pura paeh kan. Oke met. Din, Jo, si Sandil kunaon tuh? Ai, ayo kita ngene yuk. Hang saya. Ayo. Dil. Men, bek. Si Sandil kunaon? Si Sandil mah geus paeh. Innalillahi. Biraku sih ka Memet Mang Sandil maot. Bener Jo, si Sandil geus eueuh. Kemana meureun ka Sobek? Eta Mang Sandil aya. Aon amat sih? Maksudna nyawana geus eueuh Benjo. Bohong lah, mal mungkin. Beneran Jo, memang saya mangis paeh. Tapi kok Benjo terpercaya sih lamun Mang Sandil maot? Jo, geus Jo ikhlaskeun sia kan nya bahwa si Sandil geus aya nu ngabejaan, manehna bakal maot poe ieu. Tapi sabenerna mah eta anu ngomong Mang Sandil bakal maot, eta Benjo. Maksud sia kumaha sih Benjo? Kieu yeuh. Mang Sandil. Ku Benjo mah deteangan bedi mah. Orang hees deh dia. Tadi nama Benjo dek pamer jas hujan anyar be, menang pamer Mang Sukun. Malah hees katro, Mang Sandil mah katro. Mang Sandil dijailan lah ke Benjo. Bil, Sandil. Udang sia Sandil. Salah sia.
Gerak tobat sia Sandil. Kedeung deui nyawa sia bakal dicabut. Sia bakal paeh poe ieu. Sisa umur sia tinggal 10 jam deui. Segeralah bertobat Sandil. Malaikat pencabut nyawa geus memantau sia di ditu tuh. Ai, kemana tuh jelema tadi? Kok sih? Waduh, seriusan dia aing bakal paeh poe ieu. Kumaha nya aing? Aduh. Itu guys. Haram jahat si Bejo. Emang tadi jadi maut. Aing tadi pura-pura maot. Pura-pura maut. Geus Dil, paehan bae boga alok si Benjo mah, tuman. Oh, kalau lunjak biasa aing geus panik mikiran aing paeh orang gila laga. Pusing jung. Ampun mah. Ah, Bejo ka dieu sia. Udah Dil sampai benang. Aduh aing mah ku aya bae orang ieu mah kelakuan sina Benjo. Jelema kurang normal pung si Benjo mah. Lamun aing boga alok si Benjo, mantap geus diliek ku aing di eta beheungna ti kerorok keneh.